suguhan lagu-lagu sunat zaman ayeuna. Sulanjana. Deui. Aduh, Kang Deni ti mana me? Biasa mah tos ganti oli. Aduh geningan masih tetep aya Om Teo, aya Wahaji. Oke, aya. Wah, seueur keneh panjang, mah seep ku satahun ngaguar Kang Darso mah ieu teh. Lain ieu urang mah mikir adidinya ngomong ka hareup teh kana TV teh. Nya ngarep anu kangen. Nu kangen aku mah kitu, Pak. Salah gitu. Mana beungeut tah. Pan iya. Berarti barang tapi lain banget disangkana bujur mah. Tah eta ciri khas Wadarso. Mata kawet anom teh kemargi Wadarso mah resep huro reuy. Nya. Lain heureuy nyaan ieu. Oh nyaan. Nyaan jadol. Dewa, abis teh hayang ieu hayang ngadangu sonten Wadarso nya. Latihan cara kumasih menjaga vokal gitu supaya saya begitu separtes uang gitu. Suantana teh teu robih-robih sok sanos Yuswa punten nya. Yuswa. Duh, eta kana Yuswa wae. Wah. Cara menjaga. Ini harajin atuh da ieu kana TV. Ya lapar atuh. Cara menjaga resep syuting ieu mah bisa samsara. Bebas. Tapi teh kitu, urang beri urang ripuna oge. Mohon. Produser urang kan. Oh, semangat ngaronjat. Mahawe atuh wacarana nya. Mudah-mudahan manehna hayang hari ti sunat teh. Leres. Bener, kabuktos. Urang acara sulanjana teh memang bener. Nuhun. Artina jeung urang kata-kata kahayang urang teh jeung kahayang pamirsa. Satu sinkron. Sinkron. Hebat. Nah, terang teh. Kang Darso pada launching album baru. Oh, di mana teh, Om? Iya teh ieu. Di Sulanjana, si anjeun. Ka Suara TV, sekarang ka Banten TV, ka Tas TV Sukabumi, Tas TV Tasik, sekarang ATV Sukabumi, oke ka Cirebon di Radar TV. Antosan we. Oh, kanggo ka pamirsa ta anu ngefans pisan anu bade foto-foto. Kan foto-foto nya. Oh, boleh. Mayar aing mah. Tetep mayar. Tapi kieu foto teh leuwih halus. Nah, lamun urang dipoto jeung Dasro, bari mawa kaset. Meuli kaset dipoto jeung Dasro. Ngebantu ke seniman. Canda kasetna langsung janten sanes samayar-mayarna. Abi yang dipoto. Itu saya ieu kaset. Eta mah leupeut, pare eta mah leupeut. Api-apina. Oh. Dari leupeut ya angal. bari nyana bari di pasihan di pasihan meuli lah vokal kumaha supaya kualitasna teu roba-roba saya wae eta nya nah tadi teh vokal supaya saya teras naon pantanganana gitu bila pantangan mah eueuh bab naon kuduna anu karasa pantangan sebetulnya ngan una arek nyanyi. Tah, bangsa suuk, leunca, beuyeum ulah. Oh, mau batur baterai mah nya. Teu mah urang ngabir, teu mah harom. Harom ah. Ngeunah cenah. Lain pantangan mah eueuh. Kana mah kieu we. Kumaha tah? Hayang cenah sora alus nya mensyukuri nikmat ti Gusti Allah tah sebab boga sora alus mah angin Gusti Allah taala amin Om janten pamirsa upami hoyong sonten saya disikat pemirsa sonten mohon aduh puntennya iya aya nu di Pangkarayan nuju nyikat ya urangnya di mana ya teh di AWC teh Alam Wisata Cimahi anu alamatna di Kolonel Mastiri kilometer seberapa? 14. Oh 14. Ada apa sih disebut promosi? kan promosi Pak. Jantan pemirsa anu hoyong suanten saya teh nyaeta bagi bade nyanyi saurna teh ulah nuang leunca suuk peuyeum atur gitu atur dengeunah tah anu ngeunah mah ieu mungpan kalau dijegekeun mana dibejakeun ieu teh ieu mah ieu aya nama ieu we lagu holan we ieu
nu heder geus sok. Sulanjana. Heden euy. Tawa ayeuna kan waktosna tos teu kapan bilih aya namina teh kritik sareng-saran mohon ka alamat di handap ieu. Oge, wah bilih aya himbauan kanggo ka ibu-ibu atau napi kanggo ka bapak-bapak, kanggo ka masyarakat luasna, bilih aya pesan-pesan gitu tah. Ya, pesan mah gitu urang kan aya awewe di non teh di imah. Namun urang salah kita kan usaha jadi akeun dahareun terus komo bari nonton Sulanjana bari ngopi unduh di gedan Cikopai namanya bari ningali Draso ningali Dasro aduh lagu anyar Pepe Production ini pemirsa sumpah. Iya, sumpah enggak ada itu. Laksanakeun anu teh saran pribados. Ada. Ai soal nangkapan teu kudu mayar balik ke podarannya. Mangga anjing urang tepang di acara Zaman Nu Sami di acara Sulanjana. Heden euy. Dadah.